tak cangcut warna pati kue pangmelikeun nu warna polkadot kue pangmelikeun gambar Doraemon wae esakan kue pangmelikeun dan takirana teu bobo kae. Bang Toyib, 2 kali puasa 2 kali lebaran karek balik. Iya bro, gue kena aing benang ke PHK. Kunaon gitu? Ah biasa, gara-gara corona, COVID-19 teh ya. Oh bro, sing sabar wae ayeuna mah. Terus PHK man. Tuh kamari si Apu di PHK. Di PHK kusaha? Emang si Apu gawe di meni? Oh, di PHK aku bebenena. Oh, kamari si Boroknya di PHK ku Pak Haji. Kunaon? Oh, pan si Borok gawe di Pak Haji. Pak Haji buka sapi 5. Susu teh marah susu sapi. Si eta mah malah dikenyotan susu sapi na. Oh pantes be di PHK ge. Misalnya orang balik ke kalimat Hem. Sapi-sapi kadus-kadus. Kopi-kopi sabungkus-sabungkus. Oh wah. Kapan eta keur ngaropi? Aing ngudud mah ngilu we ka imah aing. Aing pulang lah. Duh, kok gak ada sinyal sih? Aduh, gimana ini? Gak ada sinyal lagi. Nanya orang dulu lah. Mas, numpang nanya, apakah benar ini desa Tarasi? Bukan bang, ini mah desa Tarasi. Oh iya, itu maksud saya. Ini kampung Parasi ya? Iya bang, ini kampung Parasi. Iya betul mas, ini kampung Parasi. Makasih mas, kalau begitu saya mau telepon orangnya dulu. Mas, biar sampai ke langit ke-7 itu nggak bakal ada jaringan kalau di Tasik mas. Kenapa mas? HP saya baru loh. Kenapa gak ada sinyal? Emang iya mas, di kampung sini mah nggak ada sinyal. Masa sih gak ada sama sekali? Iya mas, serius. Sumpah deh gak bohong. Miris banget ya. Zaman sudah maju tapi gak ada sinyal. Ya udah, ntar saya bilangin ke menteri jaringan. Emang mas kenal sama menterinya? Enggak. Waalaikumsalam. Sudah balik.
menikah ya si Ujang 2 tahun di kota si atas Korea. Saat tes Korea teh si Sarul Khan. Nah, dah si Sarul Khan mah India pak. Papa kemari nonton berita gini. Jangan tuh sama Rudi. Ini cuma bisa ngudi. Bisa tuh pak. Kan Ujang teh kieu duh keuleumeuan ka pamarentah. Bingung kumaha pikiranna. Mudik teu meunang. Ari hajatan, pilkada, wisata meunang ka mana? Kumaha teu geul ka pamarentah? Geus wae ku Ujang diakalan. Harita mudik bareng jeung kabehan lobaan dicegat ku polisi. Ditanya ku polisi teh, "Jang ka mana?" Teu ka mana? Urang mah liburan di itu. Oh, mangga jeung cek polisi teh. Ari cek Ujang teh naha teh padahal mah mudik ka kampung halaman. Bodohnya polisi. Ukurannya pak, Ujang teh karek carita sebenarnya tiba heula Ujang teh geus di PHK di pabrik. Tapi dah hayang gawe deui Ujang teh lumar-lamar deui ka pabrik kon lain. Tapi hasilna Nah, akan cerita. Terus kumaha hasilna? saya tuh dah pak di teleponan nu nyambung hiji ge. Nya di rumah hasilnya. Terus kumaha hasilna? Hasilna jong pak unu ditarima hiji ge rese aya nama neangan pagawean teh rese atuh pak aya nama arek tes kudu ngaluarkeun duit nitip lamaran ka satpam angger teu di duitan mah moal diancokkeun ka kantor lamaran teh bawa edan aing mah gawe di kota teh kan urang teh gawe neangan duit lain gawe kudu ngaluarkeun duit ieu. Oh, terus kumaha ayeuna? Ujang mau duit. Ampura pak teu mau duit Ujang mah ngan mau seseuheun we tanah tas jeung kardus. Yang geus jung eta pakena bawa ka tukang. Jeung Ujang istirahat. Nya tuh pak istirahat we nya cara apa?